Anak muda, Hah? Bang Lima. Yo, orang kangen pisan kasih emak rabik. Uang konten-konten ka mana sih ayeuna? Panan heueuh. Yo si Marabik teh urang ngadenge mah gering, panas cenah. Gering panas. Aing mah geus dibawa ka dokter acan. Geus geus dibawa ka dokter, ngobrol sama cenah. We ayeuna teh geus rada ngareunah cek tetangga nama. Heueuh nya? Heueuh. Aing mah heueuh atuh. Aing geus cager mah aing mah bisi aing katutuluyan. Tuh, si Marabik. Yo itu si Marabik geus sehat. Panjang umur. Heeh. Alah, Nah, aing dia mah. euy. Heuh. Si Mak. Udah gua lah, Cang. Duh, ngalang layu keneh nih. Heueuh nya we. Mak. Cager, Mak. Eta tos di warung tos meuli cengek maksa ieu hayang ulin. Terus meuli cengek. Aing mana nyage. Yo, aing mana nyage cager tuh, Mak. Nah, ngajawab gitu geuning. Aneh. Mak. Mak geus cager, Mak. Ih, gua urang ngerek nginjem ka maneh. Sugan we cenah teh kabarengan aya barudak. Dulu eta si emak nanya naon, dijawab naon. Yo. Tanya gerak kumaha Panglima? Cager, Mak. Kumaha Panglima? Teh kadenge.